Pemirsa, di sabar episode Milang Bentang, Sim Kuring, sarang tim kreatif, sarang manajemen di Karafika ngahajak nyangakeun hiji lagu lawas. Kunaon disanggakeun saban episodena ieu kanggo regenerasi supados nonoman uninga, urang seueur pisan kakayaan hasanah lagu-lagu anu tika pungkur duwi ka ayeuna masih kena dipiwanoh. Janten memang tongkat SAP pergerakan pop Sunda ulah duwi kaputus. Tadi salah sawios abah anu nyangamkeun mudah-mudahan langkung nanjeur ngalangkung ka Milang Bentang salah sawiosna tiasa langkung nanjeur deui, langkung dikenal deui, langkung dipublikasi deui, langkung paripurna gitu. Langkung gaya pokona mah ya. Di Karafika diseran ku Teneng Fitri Sorban Palit. Ya Teneng, sorban palit. Ayo nyanyi. Keroncong atos, gamang kromong atos, Sorban Palit. Kintunan kanggo Milang Bentang Mariano Sumping ka studio. Akan hadir sorban palit akan kalikan kacimaya akan hadir gunawan palit sote kang haji dari Karafika akan haji sorban teh palidna akan Cilamaya akan haji kunaon Bali kunaon cenah haji teh da abdi mah Kang Haji saya aya kasopondok kasopanjang kasogaruyong kajalan sono mondok sono panjang teu sae ngobrol di jalan kasopondok kasopanjang kasogaruyong kajalan sono mondok eta sono panjang teu sae teh neneng ngobrol di jalan. Sejenap pangan kanggo reng-rengan paguyuban Pasundan, kanggo rekan-rekan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan anu kalosan nuju reses di bumi masing-masing. Oke, dari kata hilang mama nete di ujung burung, sadayana di ujung burung. Oke, Kang Riki hatur nuhun. Tenang. Kumaha teh Rika? Akang haji sorban palidna akan jika bumbu akan haji kunaon undur iya abdi Kang Haji sok bararingu akan haji sorban teh palit akan kumaha cenah Ceh Haji palidna haji kapundu akan haji gunawan balik
di jalan